Cek mana ya? Ayo sok. Ayo maling. Utang. Satu acan video dari kawitan sim kuring nyungkeun rojonganana ku cara pencet tombol subscribe-na oge tombol loncengna insyaallah berkah. Alhamdulillah hatur nuhun wilujeng nyakseni. Panas bae kieu ka andinya. Boga. Kepos bae lah. Kemudian kepin kayak ka ditu ya. Siap butut dah. Tuh no WA aduh lah apa orang WA sira nggak tahu lah ulin ya sira nggak tahu lah ikut ngelakon sira nggak lah. Duh, di jam betan telepon bae naon sok pinjem aing bae. Halo orang, di mana ya namanya? Atau kos kamari nyelang laman log nu megar-megar. Eta Aisyah gitu-gitu ting ka aing teh. Aing jaga di pos ona ya, ngajagaan pos kami na nu maling. Aing mana Rangga? Naon ngajagaan pos? Barang kieu ngajagaan pos nu maling lagi moal aya tuh Aisyah. Sebenarnya mana mah ka dieu bae pin aya pieu berolon ya. Siap, berangkatlah urang. Berarti si Rangga teh ka dieu. Rangga. Aing si Rangga teh ka dieu. Nangkong pohon.
geus. Mana aing teh jadi aktor di ditu di sekolah jeung sirikeun. Bukan saja pun aing teh akan pasti kesukaan aing tadi corona. Ye, pada aing mah ngawatahkeun sia. Bodi aing ngalah. Cai corona ka sedih tidak? Ini kan adalah wah. Anjing mau nyendong geus. Kalian tadi ngodon kosong Hagoy, tiata gitu. Hagoy, Eta sore gitu. hagoy. Orang ge hagoy. Odi, Urang malah mun teu kuat mah kan punya we atawa salah gitu. Jika kemarin anu kata aduan. Ah, ulah kitu. Geuning. Pan maneh teh nganggodina barang jeung aing. Ayeuna ge kudu ngodoan barang. Heuh atuh lah atuh kumaha ke we mun teu kuat mah batawe urang masih teu bareng jeung maneh ge lah. Je, montong kitu bisa sia dihetekeun jiga aing. Lah sakurang teh RT RW ge aing mah teu paringjan wa. Lah, sia mah. Sekolah ayeuna mah can ngomong gitu di gimana teh ayo. Yuk tuh. Cek kita kemana ya? Ayo sok.